Wakila sareng kantos dicarioskeun ditaroskeun li Isa ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Man addabaka. Nabi Isa teh kan terlahir tanpa bapaknya. Terlahir tanpa bapak. Janten mukjizat. Man ari saha eta addabaka anu ngadidik adab ka anjeun. Saha anu ngadidik adab? Kan biasanya ge nya. Ibu emah ngan saukur ngarawat fisik. Nya ibu ari bapak nu ngalatih adab, mengajarkan ilmu, mengajarkan adab. Biasanya tugasnya seperti itu, tugas secara umum. Secara umum gitu. Masalah baju dibersihan aku indung biasanya. Wah masalah pokoknya hal anu bersifat fisik lah. Tapi lamun sifatna mental, sifatna masalah ilmu, masalah adab eta mah ku bapak. As-salahu minallah wal adabu minal aba. Maksud para sahabat gitu. Kasolehan mah ti Gusti Allah, ini hakikatna. Ari ngalatih adab mah ilmu ongkoh eta ti bapak. Si bapak-bapakna. Secara umum kebiasaannya memang gitu bapak-bapak nu ngalatih adab. Dan Nabi Isa kan terlahir tanpa bapak, bapaan. Ayo naroskeun kan Nabi Isa adabna, akhlaknya sangat luar biasa. Nabi Isa teh. Terus ditaroskeun saha nu ngadidik anjeun, anu ngadidik adab ka anjeun mah teh gaduh sepuh teh gaduh rama. Faqala teras ngawalar Kanjeng Nabi Isa. Ma addabani ahadun, ma addaban teu aya nu ngadidik adab ni ka kaula sahadun di jalma oge salian Gusti Allah. Teu aya cenah jalma anu ngadidik adab ka kaula. Walakin jeung tetapina roa itu ningali kaula jahlal jahili kana kabodohanna jalma anu bodoh. Karena kebodohan orang yang bodoh, yang jahil, yang melakukan kelakuan-kelakuan yang bodoh katanya. Teu pantes yang jalma anu boga akal mah ngalakukeun sapertos kitu. Mantak sok disebut, maneh bodoh maneh mah. Malah gitu dah hal-hal anu salah anu teu layak kitu nya sok disebut perbuatan kebodohan gitu. Bodoh maneh mah gitu. Padahal itu pinter gitu, jelema teh pinter. Tapi karena melakukan hal-hal anu sok dilakukan ku jalma anu bodoh disebutna bodoh. Teu sesuai jeung panjurung akal. Fajtanabtu maka ngajauhan kaulahu kana jahalal jahil, kana kalakuan jalma-jalma anu bodoh. Nya kuring mah maca we maca kahirupan cenah. Kahirupan jalma-jalma anu bodoh ning karaditu cenah ye. Hirupna teh dibaca ku kami kami mah moal kitu Kami mah moal gitu. Batur ngaroga halaka kami kami mah moal. Soalna naon? Geuning diroga hala teh nyeri. Digebug ku batur teh nyeri. Maka urang embung nyerikeun ka batur, moal ngagebug kitu. Sareng saterasna lah. Janten enteung teh. Tah eta tilu kelompok jalma saur Imam Ghazali kahiji ibaratkeun makanan ima ulama. Ya mah ulama mah kan memang teu bisa ieu pisan nya. Diperiyogikeun pisan setiap hari. Bahkan dina sapalih naon hadis dina matan Sahihul Ibad terus begitu can diakang ya. Wa man istakhaffa bil ulama khosiraddin. Jalma anu ngaremehkeun ulama teu ngahormat teu ngamulia ka teu ngagungkeun ka ulama maka rugi dina agamana. Rugi dina agama. Nya moal bisa ngalap ilmu agama gitu ya. Ya berarti kembali deui ka ulamana sing bener we nyampaikeun. Tapi ya kan diasumsikan ulama anu bener gitu ya. Ulama anu bener. Bahkan dina hadis deui dina Sahihul Bukhari keneh. Ya. Mungkin innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazar rahmah. Misalnya nyana Gusti Allah ke dina poe kiamah moal melihat orang-orang tersebut ya, dengan nanti dengan paningali kasih sayang. Di antara teh nyata jalma anu wal alim goribun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim anu henteu diperdulikeun ku masyarakatna, ku kaumna. Eta bakal terasa asing, bakal jadi asing. Bakal menyendiri. Tangkin ku Gusti Allah kaum-kaum anu model kitu ngajauhan ulama nya nu teu daek ngupingkeun kana
pitutur-pituturna, nasehat-nasehatna, nya ilmu-ilmuna mungkin moal ditinggali ku Gusti Allah dina dinten kiamat teh ku paningali rahmat. Sebenarnya berarti hayang rahmat Gusti Allah dan ngandalkeun amal mah gitu nya. Ngandalkeun amal mah. Ngan tadi teh yang tadi teh kembali deui ka tokoh agamana, ka ulamana gitu nya. Sok lamun memang urang ulama mah yang bertindak sebagai tokoh sebagai tokoh. Ya simkuring gitu. Maksudna teh lamun memang ditokohkeun nya lamun pami aya kalepatan nya sok tong asa-asa gitu. Anu kirang pasnya sok tong asa-asa. Partosan we. Moal mah ngambek. Moal pundung we mah. Moal pundung. Insyaallah moal pundung. Anu kadua kelompok jalmi teh ibaratkeun obat. Obatna sawaktu-waktunya tong dibarengan terus-terusan. Aya de bari kudu cocok obatna deui nya. Ulah nyeri sirah. obatna. Terus nu katilu kelompok jalma teh ibarat penyakit. Tapi jalma nu ibarat penyakit teh bisa jadi pelajaran yang urang gitu ya. Jadi ente. Kagok. Walakon sodako sareng teman-teman leres Kangjeng Nabi Isa. Leres cariosana teh. Ala nabiyina eta muga tetep ka nabi urang sadayana wa alaihi sareng ka Nabi Isa as-salatu ari rahmat Allah wa salamu sareng kasalametan. Fala wijtanaba sabab lamun ngajauhan saur Imam Ghazali leresna eta kawal Nabi Isa teh. Sabda Nabi Isa teh leres pisan. Nabi Isa memang teu dididik ku hiji jalma pun. Tapi Nabi Isa merhatikan tingkah-tingkah jalma sehingga keburukan-keburukannya dijauhi. Leres cenah teh. Tah falawi jitanaba sabab lamun ngajauhan saan nasu jalma-jalma makana perkara. Yakrohuna anu pada mika ngewa. Mika benci nasu kana emak. Lamun jalma-jalma menjauhi hal yang dipika benci, entah berupa ucapan, berupa perbuatan atau berupa tingkah nah gitu nya min gairihim tinu sejen tisaliana jalma-jalma ti batur lakamulat maka yakti sampurna non adabum adabna sinnas. Lamun batur lamun urang teh geuleuh embung batur berbuat buruk ka urang maka urang ge ulah berbuat buruk ka batur tah lamun urang bisa kitu bakal sampurna adab teh. Adab di masyarakat bakal tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Namun memang pola pikiran seperti itu. Urang embung dirugikeun ku batur, maka ulah ngarugikeun batur. Insyaallah janten masyarakat anu beradab. Wastagnau jeung bakal mika sugih, ngalat sugih. Teu butuh anil muaddibina ti pirang-pirang jalma anu ngadidik adab. Teu kudu teu perlu aya naonnya. Ya orang khusus gitu nya. Teu kudu aya naon lamun di sekolah mahnya aya bagian non teh BK guru BK teu kudu aya guru BK lamun budakna tos gaduh mindsetnya pola pikir bahwa lamun batur berbuat buruk ka urang-urang embung teu geunah maka urang ge ulah berbuat buruk ka batur lamun budakna kitu teu kudu aya BK bimbingan konseling gitu ya di sekolah-sekolah teh kan aya guru BK gini nya biasanya guru BK teh sok nupang dipeke heula pang dipika Jawa guru BK guru keamanan lah gitu ya tukang manggilan itu BP lah guru BP nya ya guru BP tah eta tilu jalmi